Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Ismi Oktaviani dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos dugi ka meja redaksi. Warta anu baris kasanggakeun nyaeta kanyaah urang Sunda kuwait ka budak nu pahatul lalis. Pancen gawe di negeri jauh seperti di Kuwait ari kanyaah kasasama di lembur mah geuning teu weuleuh leungit. Seperti dina bulan awal September 2015 nu geus kaliwat sesepuh PPK Nanang Suyono ngahaja datang ka Tatar Sunda keur masrahkeun kanyaahna ka barudak pahatul lalis. Harita tempatna di Stikes Bakti Tunas Husada Jawa Barat. Kagiatan model kitu keur wargi-wargi Sunda nu mancen damel di Kuwait. Memang geus maneuh lantaran saur sesepuh PPK kanyaah kalembur sarakna teh jeuneuh lain saukur ngalarapkeun program PPK. Tapi oge memang geus kawajiban dina milu matuan sasama nu kurang mampu anu dina waktu ieu ka barudak nu pahatul lalis ku cara masrahkeun sembako. Rupina mung sakitu anu dipikehatur simkuring Ismi Oktaviani senja pamit undur amit nuhur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.